Carita misteri nunagi tengah peting diropeaku Bapak Salman Hendarta. Para wargi nokoni hilang salembur cihandelem gujrud ibur salembur ear sajagat kabeh nyarahun saha jeung kumaha manehna keur aya di kieu na teh. Gangaran onih geus taya nu mikabiru dalah kalembur cisadap tonggoheunana. Wargi manehna nelah tukang renten nu taya ras-rasan 60% sabulana mun teu kajurung ku butuh teu sarudieun ieu jul-jul ka imahna komo basa sawah dihandeulem kaserang wereng meh unggal suhunan nginjem ari ngajual sampe hargana murah asal leuwih hade di dahar keur hirup sapopoena kapaksa maranehna kumaha kaoni perjanjiana mun teu bisa mayaran unggal bulan engke waktuna motong atwa panen kudu disakabikeun. Wargi hilang Nabi Oni beda ti nu biasa teu ngalaman gering umurna teu can kolot keur sesedengna cenah mah bada magdi beuteung na ngadadak bungkiang sanajan teu keureuneun ukur 2 jam ti harita Oni dipundut kudu kagunganana abong geus patina kitu. Wargi sanajan ieu pada mikaresep dina sadugna mah teu weudeu pada ngadareudeun mawa beas keur kikirimanana di wadahan kana boboko atawa kana balastran awewe nu kikirimanana sanggeus ngaluat mayit pentingna tahlilan balik nu tahlilan kaayaan imah sepi jempling comrek mitara ukur ulut sawakina kadua budak tatangga we saurang nu haat maturan ka eta kulawarga. Wargi peuting beuki jemplang jempling suara daun awi nu page srek jeung baturna tara-tara ti sasari nimbulkeun rasa geueuh ka pangeusi lembur. Hilang Nabi Oni nimbulkeun rupa-rupa sangkaan ti bararea ceuk nusa urang buah manehna teh aya nu ngaheureuyan pedasar hirupna loba mangyerikeun ka batur. Pang-pang nama kanu sok ngarinjem duit ceuk nusa urang deui beda pamanggihna beuyeuhna hilangna teu galib jeung batur oge bongan sok madaharan wae duit renten alias riba jeung loba-loba deui nu ngabongankeun. Wargi di imah ki uman kadengen guntreng pariduaan diinggon bangun keur baringung ki uman kadua pamajikanana nu ngileuk keneh teh anak-anakna mah geus ngabuhareuti wayah isya. Kang untung Oni hilangnya kan itu ceuk pamajikanana geuning kitu meh goreng harte teh meh ceuk sawakina ngahulag omongan seperti gitu. Hutang urang loba keneh panangkang ka manehna teh santeuna rada salse teu as diudag-udag teuing. Ari eme sok
ngabelet-belet maneh hutang mah tinggal hutang deuleu henteu lunas pada kumaha hutang keunana maot kajaba mun samemeh maot aya ucapan atawa aya ucapna hutang teh geus we anggap lunas tong dibayar deui hitung-hitung mere tah mun aya ucap kitu kare wargi biemeh ngahulang mikiran caritaan salakina bener gerentos teu bisa lunas pada kudu ditinggalkeun hilang hutang mah anggar kudu dibayar mayarna kanu aya di kieuna tapi aing di mana keur mayar mangkani sesana gede kene teu kaerong tapi aku mah salaki we keun sina mikir lalaki teh hutang mah kumaha Kang Uman bae lah kok beberina oge bingung teh mikiran kami pamajikanna gerendeng geus pasangkan kadinya ku salakina tapi ki Uman teu nembalan barang direre teh geus peureum teu hade dihudangkeun karunya bisa capeun urut barang digawe tinggal manehna sorangan nu nyileuk teh jauh kapituluheun beungeut nu hilang nembongan dina ciptaanna ngajirewetna nokoni waktu di pancuran lantaran biasa geus menangisikan kaacretan cai sabun kumanehan nah teu ngenjo teu ngenjo maneh teh panon segede bawang sate gunakeun mata jual kapda bari padengkreng ulah cangkeng kituna teh panonna ngaburilang matak singseun budak leutik mitra hampura we nokoni ibi oge teu ngahajakeun ieu bangun sieun mepet ka sisi nyeuseurna pindah ka batu heureuk teu demprak kawas nu tadi deui gitu atuh ngisi ari rumah sakit kaboga mah nokoni ngoana keur wargi pancuran mah keur nu teu gaduh sumur siga ibi kuduna mah nokoni mitra kaum dangu tanya halangan kuring di kapancuran dahayang saha nu rek ngahalang sawahna sawah boga di dieu nu nyieun pancuranna bujang di dieu lain meunang gawe ku Uman balikana nu sajen kapancuran yang kari senang ngawungkul tinggal make da boga rasa geus disadiakeun lain di sumber di pancuran kumaha karepna biemeh teu nembalan rumah selalu dicaritakeun ku nokoni teh aya benerna memang balem we nepi ka diungna nokoni ninggalkeun pancuran teh ari hati-hati nama seseuitan peuri meunang panghina deungeun wargi kebeg biemeh ngagebeg wa teuing ngalamun makan kejadianna jeung geus hilang nambah-nambah keung bae sora cicir dina tangkal nangka tukang ngimahna mata ketir kadengena bieme menerkeun sampi hawa peuting beuki tiris kaayaan rehe combre taya sora nu ngaronda peuting ieu karek gerek peureum eces kadenge kana ceuing sora nu ngaharewos ditompokeun kana bili gigireunana wargi nu harewos teh soran ladang irung
sanajan kitu BM apal pisan sorasa di luareun imahna teh manehna apaleun pisan. Perkara hutang bayarkeun buru-buru ka laki kuring tong rek dilalila ingetkeun mun henteu tentu bakal aya malana. Tengetkeun bayar hutang teh cek sora di luar wargi ngadadak kesang badag kesang lembut bari jil sawak-awak sora nokoni geuning bentes pisan kitu gerentosna juri nokoni jadi juri awak na ngadadak nirisan nu ti luar asa gep-gep bae ngaledeg sanajan dina jero-jero hatena mah percaya pira ku aya juri bisa ngaledeg jelema asa can ngadenge. Jawab boro-boro bisa ngajawab sieun we nu puguh mah janji rek mayar kadenge di sorano oni bi maksakeun nembalan nya heuh gedeg geura balik wae di dinya da geus beda alam nyaritana pegat mitra tapi bi teh ka itung atawa ka bilang teu keungan sakitu mah heuh rek balik kuring ge da anjeun geus janji heuh ya me cekel janji anjeunnya cek sora di luar les mitra sorana teu kadenge deui nu kadenge tinggal sora cicir isukna kejadian penting teh dicaritakeun ka salakina tuluy dicaritakeun deui ka mangna manehna ge sabua boga hutang kan hilang ceuk mangna lain ngalerewe puguh kaditu oge aya nu lagi penting teh jenat nganokoni dijanjikeun ku mang teh minggu hareup hutang bakal dipunahan ka salakina ayeuna mah geus balik we ka saasalna deui jempe kitu kan mah abong di dunia getolna lagi geus asup kalian kubur oge lagi bae kudu disampurnakeun nokoni teh mun teu kitu rohna terus mulayaban make sieun kitu cek BM sieun mah sieun ngan ku babacaan susuratan nu aya dina Al-Qur'an hate kuat teu sieun ku bangsa jurig nyiliwuri roh marakayangan moal daekeun ngadeukeutan deui da aya Allah ya insyaallah pasti nang sayungan ka urang sadaya kitu mitra rupina carios anu dijulna nu nagih tengah peuting diropea ku Bapak Salman Hendarta hatur nuhun Bapak Salman Hendarta sim kuring asep isan ti Cahya Ilmu youtube.com haturkeun nuhun hapunten kana kalepatan sareng kahilapan mudah-mudahan sadaya wargi dalaman Kang Ade Mama Andi Kang Adi Pak Faisal Teh Khotimah sareng sanes-sanesna amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.